Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya menuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Catur Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade mardih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok deuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan pamirsa sadayana wilujeng tepang deui sareng Mang Odik dina raraga bade neraskeun hanca carios anu kakantun kamari nyata carios Gumilar. Ayeuna bade majeng kana bagian anu ka-11. Nah pamirsa, dina bagian anu ka-10 kamari teh dugi ka Nyi Esih nuju ditipu ku Juragan Barja dicandak islamah miwarangan anak buahna kanggo nyandak Nyi Esih dicandak ka hiji saung dimana di saung eta tos nyampak Lurah Barja anu bade ngalaksanakeun pamaksa dan awona ka Nyi Esih anu bade anu ngahoyong misalna hoyong ngagadabah kahormatan Nyi Esih kusabab ku panasaran maehna mikahayang ka Nyi Esih encan ka laksanakeun. Harita Nyi Esih geus aya di jero saung bisa ngarepan ku Lurah Barja anu ngarasa meunang angin. Nah, kumaha ketakna Nyi Esih jeung kumaha salajengna Nyi Esih teh apa Nyi Esih baris salamet atawa Nyi Esih baris kahilangan kalengitan kahormatanana digadabah ku Lurah Barja. Mangga urang sami-sami bandungan carios Gumilar bagian anu ka-11. Urang uyana sakedik pamirsa. Nyi Esih sasambat di jero hatena muntang-muntang ka pangeran bari panon mah peureum ci panon merebay masahan dua pipina. Sanajan bener harita teh poek tapi manehna teu kaduga ari kudu mireungeuh rigigna eta jelema nu bakal ngawut-ngawut kahormatanana. Juringkang di sisi kebon teu jauh ti saung rangon anu aya nya anu dipake ku Lurah Barja pikeun nyieun pitapak ka Nyi Esih. Aya hiji jalma jujuringkangan keteup ngalaunan ngadeuketan saung. Tetela hiji jalma jangkung badag dina ligigna mah kukeliwedan ngalaunan gigireun saung. Eta jalma teh nu katelah Mang Dekong kitu ngaranna eta lalaki teh. Datangna ka dinya teh ngan saukur kabeneran hungkul kajurungku kapanasaran. Waktu tadi manehna keun ngeureuh kitu nya nanjak katempo di tonggo aya nu ngabring kalandeuhkeun. Sanajan bener harita teh beunang disebutkeun poek mongkreng meredong pika keungeun ngan saukur kacaangan ku
cahaya bentang anu jarang-jarang gitu. Tapi manehna awasan bener kanukeun marudun teh ku kituna nya ku kituna mah matak tebetak heran pikeun Mang Dekong mah anu geus biasa liar ti peuting. Manehna mah awasan naker ka sabudeureun patempatan sanajan poek mongkleng. Panonna seukeut teu beda weh ti mata heulang ruyuk. Waktu Mang Dekong nguliwet nyumputkeun awakna lantaran eta nu ngabring teh rek mengkol ka kebon. Manehna kacida pisan ngagebegna lantaran mireungeuh hiji awewe nu ngais budak diiringkeun ku 3 lalaki. Anu sanajan poek manehna mah teu apal yen eta teh si Usin, si Warma. Tapi nu saurang deui mah manehna teu nyahoeun. Oge manehna cukup maklum kumaha petana eta 2 jalma. Kajurungku rasa penasaran, Mang Dekong ngeteyep nuturkeun ka eta abringan. Jog ka sisi rangon, manehna nguliwet ngintip ngadedengekeun atuh sabatae manehna geus hasil bisa nganyahokeun naon-naon sababna eta pangna awewe dibawa ka dinya. Aduh Gusti, Kang Tata, tinggal ieu nasib abdi. Gumilar, tinggal ieu emak. Aduh. Nyi Esi sasambat, satengah humalurung di luhureun saung. Di sanghareupan ku Juragan Barja nuker cengar-cengir lantaran hatena ujub yen bakal kalaksanakeun maksudna. Harita geus siap dek ngalakukeun nafsu binatangna. Mang Dekong nu harita jentre kana sagala sasambatna Nyi Esi, sanajan bener manehna teh kaasup hiji bangsat gerot, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngegedor, tukang mukakeun anderok. Eta mah saha tah nu tukang mukakeun anderoknya gitu pemirsa. Tapi geus lila jadi incaran polisi manehna teh. Oge nya reses tapi oge manehna teh geus lila jadi incaran polisi gitu. Kusabab manehna teh sering minang ngalakukeun kejahatan. Tara ieu boga ras-rasan karunya atau esduning talengesna taya ras-rasan manehna teh dina ngalakukeun kejahatanana. Ngan harita mah hatena nu teuas alabatan batu teh teburu ancur ngalei barang ngadenge melas melisna Nyi Esi. Teu panjang mikir deui jeleng manehna loncat ka jero saung. Rek kabireungeuh belegbeugna hiji lalaki nu teu beda ti ucing keur ngadekeman beurit. Teu anta parah deui tuh krewek dicerek eta punukna kalawang dibalangkeun kejret kedebut kawas nangka anu kawas nangka asak anu ragrag kana taneuh ngagedebutna teh. Aduh, tulung Usin, tulung Warma. Juragan Barca ngoceak, eukeur maruas nya teu pupugu atuh jol ngapung meleang. Curug-curug ngarasan jeli deui jeung curunganna ti kendeut kana taneuh. Si Usin jeung si Warma katut tua kampung Sanukri nu harita keur cing kracewis dariuk rada anggang ti dinya. Teu kira-kira tuh leuasna ngadenge dununganana ngoceak gancang maruru ka palebah saung. Kan hanjakal eleh rikat ku Mang Dekong nu harita geus ngagajeng ka handap. Kawak Juragan Barja ditewak dijungjungkeun bangun hampangeun naker. Barang jeung nyamperkeun anu tiluan kejret wae Juragan ulah teh ditinggangkeun atuh teu wudu brak-bru opatanana patumpang tindih. Aduh, obat. Juragan Barja kokorondangan sangkengna asa potong. Mun ti barang mah kacida lucuna puguh calanana
tinggalin di tina saung. Bajingan sasia teh ha. Si Usin nunggus hasil pangheula hudang nyeredeg ka Mang Dekong. Matana teh sirikna dibelel-belelkeun hayang sidik. Saha-sahana tapi luput teu apal. Eukeun mah poek katuru katutuh memang teu wawuheun puguh mah ka Mang Dekong teh. Emang Mang Dekong mah langka liar ti beurang. Untung loba bacot sia Bobi. Geraragap anggur mawa aing ye. Ulah ukuran ni kabikak sia. Mang Dekong ngajawabna bari pinuh ku kawaspadaan. Lantaran kabeuy reungeuh nu duaan teh nu duaan deuna geus ting karuniang hararudang. Teu wudu atuh. Si Usin ceulina panas asa disebit. Saumur nyunyuhun hulu kakara ayeuna aya anu wani ngahina jeung hampas ka manehna. Geus teu mikir deui, sebut bae manehna narajang, tapi ngan sakilat Mang Dekong micen bangetna bari dibarengan ku leungeun katuhuna ngagiwarkeun tenggelan musuh. Sedengkeun leungeun kencana ngabresat rek nerobos iga burung. Tapi si Usin oge lain atah-atah atuh. Sakilat luncat ka tukang bari narik leungeunna anu saterusna hiuk dipake neunggel leungeun kencana Mang Dekong. Sedang leungeunna anu hijina deui ngaheat dek nebas leuweheungna ngan orokaya. Mang Dekong nya leungeunna Mang Dekong teh nu geus nyilang ka hareup dadak. Ngan sakilat ngaguriwal newak pigelang si Usin. Bari rada ditarik ngabarengan leungeun kencana ditarik lantaran dek dibabuk musuh. Sedang suku katuhuna diangsrotkeun ka hareup ngawangun kuda-kuda anu saolah-olah nutup ruang gerakna nu jadi lawan. Atuh antukna si Usin nyolonton doyong lantaran tanagana geus museur dina dua leungeun hiuk cebrod wae tenggelan kepang leungeun kencana Mang Dekong teu bisa dikepeskeun deui ngahanca puhus ceulina si Usin. Akibatna si Usin tikusruk cetruk deui huntuna pasatrok lantaran gadona disampakeun tuur Mang Dekong anu memang geus manco pikeun naheunan badan musuh. Si Usin ngagero teu walakaya. Mun ti beurang mah tangtu kabireungeuh kumaha ti burial buncelikna matana. Teu beda we ti nu rek ngaleupaskeun nyawa. Bareng jeung ngadebutna si Usin, si Warma jeung Mang Tua rikat narajang. Pereupna ting hariuk bangbaraan. Nu hiji rek ngabentur hulu, nu saurang nyolontod rek notog dada. Sakilat Mang Dekong luncat ka tukangeun micen panarajang musuh. Ka tukang micen panarajang musuh jeleng deui manehna luncat ka gigireun Mang Tua bari nyabetkeun suku katuhuna kana bincurang. Nyamber bahasa nyabat panginten begitu menyabat mah ku pakarang ieu mah nyamberkeun suku katuhuna kana bincurang. Leungeun geus hasil ngababuk lalai punduk Mang nya leungeunna geus hasil kitu ngababuk lalai maksudna teh pamirasanya ngababuk lalai. Ngababuk lalai teh semacam jurus lah segitunya. Peragaan ngababuk lalai. Leungeunna geus hasil ngababuk lalai pundukna Mang Tua anu daek teu daek Mang Tua jadi titolonjong rek disungkrud. Sedang si Warma nu aya di kenceunana di kenceuna Mang Tua malik. Pereupna nu tadina poos lantaran dipangejatkeun ayeuna geus ngahiuk deui bangbaraan rek ngajojo ka cukang irung. Sakilat Mang Dekong ngalieuk ngagilorkeun bari rek newak pigelang musuh maksudna rek dicentok. Tapi si Warma nu memang geus ngarti kana karanya gerakanana nu jadi lawan rikat nyelepkeun leungeunna. Jadi mangrupa siku nu rek ngadagor gado.
sedang leungeun kencana ngahiuk di handap rek ngababuk pigelang leungeun Mang Dekong. Barang jeung eta leungeun si Warma nu tadi mangrupa siku ayeuna geus muka deui rek ngahancap puhut ceuli. Mang Dekong ngaranjuk teu sangka musuhna bakal meta samodel kitu. Tapi manehna teu kapihelaan babar, rikat ngagilak deui sirahna. Barang jeung eta jebrod leungeun musuh nu rek ngababuk puhut ceuli teh dipeupeuh ku tenggelan kepang ku dampal leungeunna nu disangigirkeun. Si Warma ngerepeng bari nyengir, "Hiu, jejuk, jekug." Iga burung si Warma dihakan peureup Mang Dekong. Nu ngagunakeun tonjokan leungeun kenca sarta akhirna dibabuk lalai deui puhut ceulina. Atuh teu ampun deui si Warma ngacengkang blak bae nangkarak napasna empes-empesan nyenen kemis. Tapi kakara oge Mang Dekong ngarenghap kitunya. Ti tukangeun terus ngeunghap ti tukangeunana karasa aya hawa tiis kana punduh. Ari pas malik geus nyantong peudeup Mang Tua pinuh ku nafsu ngabongohan. Ditalangke deg ditangkis ku leungeun Mang Dekong. Teu wudu duanana oge ngerepeng atuh puguh ngadukeun tulang leungeun minangkana mah ngajajal tenaga masing-masing. Halah, tong ngabongohan atuh balaya. Mang Dekong ngagakak bari mundur. Salengkah ngawangun kuda-kuda ngegerakkeunnya gerakan Tanjung Pura. Mang Tua teu ngajawab, seak deui narajang ngirimkeun panonyokna plok ditempelkeun nya ditempel ku Mang Dekong bari ditutup ku jalan limbung sarta nyed dicentok Mang Tua nyolontot rek digosruk. Sakali ieu mah ngahaja leungeunna dibikeun, tapi sakilat bari jeung rek labuh teh leungeun Mang Tua newak suku katuh Mang Dekong gerwel sarta langsung dicentok saketekerna. Mang Dekong ngaranjuk leuwas, tapi memeh bisa naon-naon manehna geus ngolewang manten. Leungeunna jadi roroesan neangan kasaimbangan lantaran sukuna napak sabelah. Hahaha, hayo sia kira hocah setan. Mang Tua ayeuna mah nu nyakakak bari pageuh nyekelan suku Mang Dekong. Si Usin nu harita geus muniang deui hudang geuat nyamperkeun. Maksudna dek ngabantuan Mang Tua bari nyeri-nyerengeh tembong huntuna pok ngomong. Bener Mang, bener Pung, kade lesot euy. Keun urang tarok tah babatokna tuman. Pokna kitu teh si Usin bari serepet wae mesat bedog. Mesat bedog polesna nya-nya rek tarok hulu na teh lain ngan seukur heureuyan. Mang Dekong muringis, sangeuk atuh ari kudu kalengitan hulu mah. Keur mah huluna hiji-hijina deui. Hese neangan panggantina ek meuli ka mana. Tepuk gua tuh. Lamun kalengitan hulu mah kitu pikiranna. Ras manehna inget kana gerakan pamonyet ditalangke. Ngagentak Mang Dekong ngaragerageun maneh sarta saterusna ngagunakeun gerakan gerentel monyet bari nyuliwa ti handap. Gep suku katuh Mang Tua ditewak terus ditarik ka luhur. Atuh ayeuna mah tibalik pasanganna teh jadi Mang Tua anu cara Mang Dekong tadi suku katuhna dicekel pageuh bari ngagunakeun semu gunting. Aduh. Sakilat ditatogeun kalebah si Warma nu rek nguniang hudang. Atuh bro nambru batuna duarana humalurung angeunna si Warma katubruk ku Mang Tua. Si Usin nu harita geus ngalugas bedogna rikat ngahambatkeun bedognya ti gigir. Tapi sakilat Mang Dekong dina jurus Tanjung Pura ngagunakeun gerakan hap-hapinah. Jeres bedog si Usin teh ngahakan taneuh. Lantaran Mang Dekong geus nyingkah teu anta parah deui seak Mang Dekong ngagunakeun gerakan sepak kuda nya sepak kuda beger gitu jetruk ngahanca gado si Usin bari ngajengkang. Teu sirikna tukang
nya mang tua teh tadi tikusruk siririk paksana teh pamaisa bentar saya teh siririk ti tukang mang tua anu tadi tikusruk hudang deui ngarontok. Mang Dekong rikat malik bari ngalalapkeun awakna salontod mang tua ka hareupeunana dikael sukuna galeong. Sabat kitu disusul ku tenggelan babuk lalai. Teu ampun deui gebru mang tua teh ninggang ka si Usin anu keur nangkarak bengkang. Pop Mang Dekong nyokot bedog si Usin anu maksudna mah dek dibalangkeun. Tapi ari disangkana ku si Usin jeung Mang Tua mah eta bedog teh pasti dipake ngacacar bolang maranehanana. Atuh teu anta parah deui ari koreja tudang barang beng wae. Lalumpatan pamirsa. Masih sarieun dicacar bolang ku Mang Dekong. Bari ku kurubutan di tengah kebon. Pelak kacang dapros. Atuh lapur kaliyak eta pelak kacang dapros teh. Geus teu jadi pikiran asal salamat bae dirina. Mang Dekong ngalenghap bari narik napas. Ngareretan ka sakulilingna bisi musuh-musuhna ke araya keneh, tapi tetela geus eueuh saurang-urang acan. Waktos natanya kapan pamirsa? Jaga heula nya. Carios gumilar bagian anu ka-11. Urang tunda dihandelem sieum, urang simpen dihanjuang siang. Insyaallah kapayuna kasamper deui. Sakitu anu kapihatur ti Mang Odik. Mugia katampi ku pamirsa sadayana. Hapunten segala kalepatanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.